Assalamualaikum. Oh ya. Yuk lah. Yuk. Ah ya, kumaha damar? Damir. Damar. Bade aya acara naon ieu? Ah, bade ameng ieu. Bade ieu ngecaprak ka arep dong ieu. Yo. Hiburan. Ya. Seperti itu. Aduh, bade nyarioskeun naon atuh ieu teh Kang Dudung. Iya ya. Urang merangke we. Jadi urang teh kudu menyatu gitu tah. Di acara kejo. Tas menyatu, ngopi, mengudud, tadi teh mau mengodol gitu tah. Terus ngodol kan orang menyegar kita beteng teh. Pas ke acara nama Dede. Sok Dede. Ayo nama urang teruskeun bade abdi anu nyanung. Nyanung, wah. Aduh. Jadi hayang nyanung gitu. Nyanung awe. Ya, nyanung awewe. Tuh bener. Tapi paling nyeri anu ningali anu dipangyanungkeun. Ayeuna urang pasihan hiji lagu. Oh, pengaruh ya. Tiada mungkin Wah. satu pondok ada dua Santri. Sebentar di kono. biarlah aku yang mengalah pada batinku. Ah iya. Durjana budak. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Biarlah Bu Maya yang mengalah daripada hati wanita tersiksa. Mantap, suaranya. Waduh, Sok dilajang. nepangkeun abdi si Hembody ya teh. Mana teh Si Hembody ini cirikin. mana teh lecirna atuh Kang Dudung body. Ah, iya, si Hembody ampun ya. Aing aya ngaran si Hembody kok. Body mana teh leurna. Mang Olon. Si Hembody. Oh, coba urang bisa tebak-tebakan lah urang. Sok, urang tebak-tebakan, urang tambah urang eta we ya mah ngadaweung. Jangan cari mawar merah, udah ada mawar yang putih. Ah, naon ya? Jangan cari masalah, sudah ada cintaku yang putih. Wah. Mantap ya. So, dilajang. Sairan dina hangasa entep dina cacoy. Naon dah? Ya, kebakaran. Teuingan. Pangeran anu kawasa ngadang. Gelo gitu cara nama. Astagfirullahaladzim. Teuingan si cepot meni beureum. Untuna. Gitu mah tuh Mang Olon. Dicoba Mang Olon. Nah, aina urang teh. Tebak ieu nya. So. Jadi aya sato ya. Hmm. Memeh kaciri awak teh. Kaciri kanyutna we sato naon? Kali Heh? satuku Ain. Halo? monyet. Ain. Jadi memeh kaciri awak teh kanyut teh kadeuleu teh urang we. Nah, satu naon eta Mang Dudung. Tongo dina kanyut jadi tongo anu macan kaciri kanyut teh ngabual kaciri leutik teh satu. Jadi kaciri kanyut teh. Alan. Sok coba urang bagian om lah. Tuh bisa tebak-tebakan. Naon masukan. Boga. Tuh iya Kan mah. sok aya anu daharna hulu. Ya modalna hulu. Ya napkap. Eta mah kieu hulu satu naon. Satu kanyut teh nanti. Lain taluk. Kutu jadi modalna hulu, monokna hulu. Monokna hulu kawe urang bere nyangukeun hulu. Aduh, eta mah kitu cara nama Mang Dudung.
Kulo urang dipinuhan ku kutub itu cenah nama beneran modal segala. Boga kana teh. Teu. Aya keneh jadi ya. Coba lah. Anu sok manokan buuk di urang naon? Otet meureunnya eta. Kutu keneh wae manok naon bener. Otet. Bener 100. Karek 100. Menang mah teh. Boga teu? Ayo boga. Jadi tak itu orang mau kedah menyatulah hirup jadi bahagia. Geus nyatu modal. Urang mah kamar aja ngalai eueuh da anu aya tangarora keneh di ala we nu kolot aya udah mah teu ngalan ngorawi sarekan he gitu. Ya pada di arma mantaraje eta. Mantar aja. Taraje di imah eta makan. Lain butuh duit boga teh. Kolot urang boga citakan gula saran dipake gade we heula. Ganduan. Mana aya jelema nu rek ngagade ganduan. Mun arek oge gulana meureunna. Aing nyeum duit taleuna ning sok ngecek urang teh nyeum duit lah engke dianakan. Huus orang nganakan atuh. Babari nganakan atuh. Si Isna Timuruan kumaha nganakan batur. Goblok lah. Kitu carana Mamang Olon, Mang Olon. Puyang ieu teh ngasakan ceker keneh Mang Olon. Ceker hayam itu. Itu nu kencan nu katu kecekeran. Aduanana. Lain urang pesen kencan itu gitu. Yang ubah. Bingung dana itu. Teu bawa labis ditutung atuh. Teu ngasakan iwung dumu kurang ge teh. Iwung atas lah. Asuh iwung. Dok. Tah, ayeuna mah aya beja si teteh di dieu tiasa nyawer ya suara yang kayak urang tes urang lah. Bilihna aya nu preogi nyawer kin ka dieu. Ku abdi di tinggal di eta lah. Informasina kasih kuring. Sabab ieu menuju ngasakan keneh ceker cadu kanu kenca du kanu katu ta ceker mah. Gitu. Bukan ceker naon, ceker meja bukan nu diasakan teh. Kan ceker tang umah ceker ieu teh lilana keur ieu. Buang umah ceker ya. Woi ya. Juga anjing HS ya. Bisa lah. Ngangan turun peta. Lain aya banyak bisa nyawer ya. Insyaallah. Coba dites suara anu lepas lah. Biar mantap lah. Mudah-mudahan ieu tenar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah gamagitan mugi Gusti nang kayungan kasih. Mugi sunatan. Selamat asep ayana atas laksana anu sampurna janjikan Islam. Wah, mantap tuh suaranya. Islam ngabogaan ciri-ciri natara pahili pamaula padelali parentah anu ti Gusti. Gusti merek jalan dina lampa unangan urasa kajong jonan cek umat
lah udah bengkong kabur ya. Merah kancang teh. Gede juga no. Atuh saturang sakitu Kang Olon dicekap nah pamor nganai. Cukup mantap lah. Sieun kuno hideung gedena sagede buras caina kawas Cibeas. Udah mah barang gitu. Barang Bilina anu peryogi karena suarana Ibu Om. Nah, tinggal dihubungi Dudung sana. Mantap. gayam. Hatur nuhun tos sakieu videona. Jangan lupa like dan share, komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe lah. Lain sebleker, lain sobakir, subscribe. Kalian yang, jangan lupa channel Pak Olon. Oke guys, jangan lupa juga subscribe channel Olon 33 ya. Bantu share media sosial kalian dan jangan lupa juga Dudung channel, dukung ya, subscribe. Terima kasih buat konten yang tentang Bang Emoknya. Insya Allah minggu depan ya kembali diupload.